Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholati ari ieu eta kitab mertelakeun salat. Farrada parantos maredukeun saha Allahu Allah ala hadhil ummati ka ieu ummat. Fi kulli yaumin dina saban-saban poe wa lailatin sareng saban peuting. Khamsa sholawatin kana 5 pirang-pirang salat faqat wungkul. Wahia sareng ari itu khamsu sholawat al-zuhru eta salat duhur wal asru sareng salat asar wal maghribu sareng salat maghrib wal isya'u sareng salat isya was subuhu sareng salat subuh wala tajibu sareng henteu wajib itu salat illa alal muslimi kajaba kajalma anu Islam al balighi anu baleg itu muslim al-akili anu berakal itu muslim at-tahiri anu suci itu muslim minal haidi tina haid wan nifasi sareng tina nifas ba'da dukhuli waqtiha dina sabada asup waktuna itu salat walikulli sholatin sareng eta tetep pikeun saban-saban salat minha tina itu khamsa sholawat waktun ari waktu mahdudun anu dibates itu waktu. Fa waktu zuhri maka ari waktuna salat duhur min zawali syamsi eta tetep ti mimiti lingsirna panon poe an wasatis samai tina tengah-tengahna langit ila ayazida nepi ka yen ngaleuwihan naon dhillu syai'i kalangkangna hiji perkara ala mithlihi netepan kana pantarna itu syai' ba'da dhillil istiwa'i dina sabada kalangkang manceran wa waqtul asri sareng ari waktuna salat asar minaz ziyadati eta tetep ti mimiti saleuwihna ala dhillil misli kana kalangkang pantarna ila ghurubis syamsi nepi ka surupna panon poe kulliha tegesna sakabehna itu syamsin wa waktul maghribi sareng ari waktuna salat maghrib min tamami ghurubi syamsi eta tetep ti mimiti sampurna surupna panon poe hatta yaghiba nepi ka yen leungit naon asyafaqul ahmaru mega anu beureum wa waktul isya'i sareng ari waktuna salat isya min maghribis syafaqil ahmari eta tetep ti mimiti leungitna mega anu beureum hatta yatlu'a nepi ka yen bijil naon awalul fajri mimitina fajar as-shadiqi anu bener itu fajar disebut fajar shadiq wa waktu subhi sareng ari waktu salat subuh min tulu'i awalil fajri eta tetep ti mimiti bijilna mimiti fajar as-shadiqi anu bener itu fajar hatta yatlu'a nepi ka yen bijil naon awalus syamsi mimiti panon poe wala qada sareng henteu wajib qada eta maujud alal kafiri kajalma anu kafir idza aslama di mana-mana asup Islam itu kafir illal murtad kajaba jalma anu murtad wala alal majnuni sareng henteu wajib qada kajalma anu gelo wal mughma alaihi sareng kajalma anu sakalor wasakroni sareng kajalma anu weureu atanapi mabok ba'da sohwihim dina sabada cageurna itu nu kabeh illa idza ta'addau kajaba di mana-mana ngahaja itu nu kabeh bidzalika kalawan itu mana tadi teh majnun mughma alaih jeung sakron wala ala sogiri sareng henteu wajib qada ka budak leutik idza balago di mana-mana baleg itu sogir wa yajibu sareng wajib alal abai ka pirang-pirang bapa wal ummahati sareng ka pirang-pirang indung naon ayya muru yen marentah itu aba jeung ummahat auladahum ka pirang-pirang anakna itu aba jeung ummahat bisolati kana migawe salat ingda sab'i sinina dina nalika umur 7 pirang-pirang tahun
wa yadribu sareng yen nenggel itu aba jeung ummahat hum ka itu auladahum ala tarkihan tepan kana tinggalna itu salat ingda asyaratin dina nalika umur 10 tahun. Wal afdalu sareng ari anu pangutamana eta ta'jilus sholati gagancangan migawe salat pi awali waktiha dina mimiti waktuna itu salat. Wa yajuzu sareng meunang naon ta'khiruha ngakhirkeunana itu salat an awalil wakti timna mimiti waktuna walau bila udhrin sareng sanajan eta tetep kalawan henteu aya udur. Bisyarti ayya'zima kalawan syarat yen ngazam si jalma ala fi'liha netepan kana migawe na itu salat qabla khurujil waqti dina samemeh kaluarna waktu. Wa mithlu sholati sareng eta tetep pantarna atanapi saperti salat bidzalika dina itu ayya'zima baqiyatul furudi ari sasesana pirang-pirang fardu al muwassa'ati anu muwassa' nu dilegakeun tegasna anu henteu wajib kudu pada harita dipigawena kal haji saperti ibadah fardu haji. Wa yajibu sareng wajib ala syakhsi kaiji jalma ingda awali bulugihi dina nalika mimiti balegna itu sakhos naon ayya'zima yen ngazam syakhos ala fi'li jami'il wajibati kana migawe kana sakabeh pirang-pirang anu wajib wal imtina'i sareng nyegah an jami'il muharramati tina sakabeh pirang-pirang anu diharamkeun. Waman sareng sajalma jahada anu ingkar itu si eman wujubas sholati kana wajibna salat alaihi ka itu eman minal mukallafina barina tetep ti pirang-pirang jalma anu ditaklif kabeh fahuwa maka atanapi fahuwa tah ari itu eman kafirun etanu kafir murtadun tur anu murtad. Wa yuktalu sareng dipaehan itu si eman kufron karena kufur ilam yarji lamun teu balik deui itu si eman ilal islami kana agama Islam. Wala yusalla sareng teu meunang disolatan sa'alaihi itu si eman wala yudfanu jeung atanapi sareng teu meunang dikubur itu si eman pi kuburil muslimina dina pirang-pirang pakuburan pirang-pirang jalma anu Islam. Fa illam yajhad maka lamun teu ingkar itu si eman wujubah kana wajibna salat wa akhara sareng ngahirkeun itu si eman hak kana salat an waqtiha tina waktuna itu salat bila udhrin kalawan teu aya udzur. Fa huwa maka ari itu eman mukminun eta jalma nu iman fasikun tur anu pasek lakinnahu tetapina itu eman yuktalu eta dipaehan itu eman bisyurutin kalawan pirang-pirang syarat mazkuratin anu dicaritakeun fil mutawwalati dina pirang-pirang kitab anu dipanjangkeun babaranana. Wala taskutu sareng teu gugur naon as-sholatu salat an ahadin ti hiji jalma walau ishtadda sareng sanajan banget alaihi ka itu si ahad naon almaradu gering illa idza goba kajaba di mana-mana leungit naon akluhu akalna itu si ahad bi ghairi ta'ammudin kalawan henteu ngahaja minhu ti itu ahad. Wala udhra sareng taya udhur eta mawujud lahu ka itu si ahad fi ta'khiriha dina ngahirkeunana itu salat fil hadari di imah tapi dina waktu keur hadir nya di lembur teh di imah an wakti hatina waktuna itu salat walau takatsarat sareng sanajan loba alaihi ka itu si ahad naon al ishghalu tetapi al ashghalu kasibukan illa idza nasiya kajaba di mana-mana poho itu si ahad hak kana salat bi ghairi la'bin kalawan teu heureuy aw nama atawa sare itu si ahad qabla dukhuli waqtiha dina samemeh asup waktuna itu salat walam yantabih sareng henteu hudang itu si ahad illa ba'da fawatiha kajaba dina sabada porotna atanapi lepotna itu salat
tanapi kana waktiha. Wa idza fatat sareng di mana-mana lepot sakson ka hiji jalma naon faridatun hiji kaparduan bi ghairi udrin kalawan henteu aya udur wajabatah wajib alaihi ka itu si ahad atanapi sakhos di dieu mah naon qada'uha ngodoanana itu faridah alal fauri barina tepan pada harita. Fa in fatat maka lamun lepot itu faridahu kas itu si sakhos bi udrin kalawan aya udur wajibata wajib alaihi kasi sakhos naon qada'uha ngodoanana itu faridah alat tarakhi barina tepan henteu pada harita. Wal afdalu sareng ari nu pangutamana lahu pikeun itu si sakhos al mubadaratu eta gagancangan bi qada'iha dina ngodoanana itu faridah. Babu syurutis sholati ari ieu eta bab mertelakeun pirang-pirang syaratna salat. Asyurutu ari pirang-pirang syarat li sihati sholati pikeun sahna salat. Atanapi pikeun ngajadikeun sah kana salat. Arbaatun eta opat. Al awalu ari nu kahijina taharatu eta susuci anil hadatsaini tina hadas dua wa anin najasati sareng tina najis atanapi sareng susuci tina najis allati anu la yufanu teu dihampura naon anha itu najasah fil jasadi dina jasad wal malbusi sareng dina anu dipake wal makani sareng dina tempat. Wasani sareng ari anu kaduana satrul aurati eta nutupan orat min a'lal badani tina anu luhurna badan wajawani bihi sareng tina pirang-pirang gigirna badan lil qadiri pikeun jalma nu kaduga alaihi kana itu satril aurah walau sholat sareng sanajan salat itu si jalma bidul mati dina popoek atanapi dina tempat nu poek munfaridan barina nu nyorangan anin nasi ti jalma-jalma wa auratu dzakari sareng ari oratna lalaki wal ammati sareng oratna ammat fi sholati dina nalika salat ma eta perkara baina surrati anu tetep ma di antara bujal warukbati sareng tuur lakin yajibu tetapi na wajib alaihi ma ka itu si dzakar jeung ammat naon satru surrati nutupan bujal warukbati sareng nutupan tuur edon deui wa auratul hurrati sareng ari oratna awewe anu merdekal kamilati nu sampurna itu hurrah jami'u badaniha eta sakabeh badanna itu si hurrah illal wajha kajaba beungeut wal kafaini sareng dua dampaleungeun waman sareng sajalma ajazanu apes itu si eman an satri auratihi tina nutupan oratna si eman fi sholati dina nalika salat salat itu si eman arian bari na anu tataranjang walai adata jeung henteu walai adata sareng teu aya ngabalikan deui eta maujud alaihi wajib ka itu si eman wasali susareng ari nu katiluna dukhulul waqti eta asup waktu walau bigolabati donni sareng sanajan eta tetep kalawan bangetna sangkaan tong atanapi ngalindihna sangkaan fi sholati dina salat al muaqqatati anu di waktu-waktu itu salat kal fardi seperti salat fardu al asli nu bangsa asal itu fardu wa tawabihi sareng pirang-pirang salat sunat anu turut kana itu fardu wa wujudus sababi sareng ayatna sabab yaqinan kalawan yakin fillati dina anu tanapi dina salat laha anu eta tetep pikeun lati sababun ari ngabogaan sabab ka salatil kusufi sapertikeun salat kusuf samagaha falatasihu maka henteu sah naon salatun salat muaqqatatun nu di waktu-waktu itu salat hatta yadkhula sahingga yen asup naon waktuha waktuna itu salat wala salatun sareng henteu sah salat laha anu eta tetep pikeun itu salat sababun ari ngabogaan sabab hatta yujada sehingga yen dipanggihan naon sababuha sababna itu salat yakinan berna yakin
Warabi'u sareng ari anu kaopatna eta istiqbalu ainil kiblati yang hareup kana datiahna Ka'bah. Yakinan berna yakin fil qurbi dina deket Ka'bah wa dhannan sareng barina dhon sangkaan fil bu'di dina jauh ti Ka'bah. Illa fi nafilati safari kajaba dina salat sunat sapar wa salati syiddatil khaufi sareng dina salat syiddatil khauf salat bangetna kasieun sapertikeun dinalika keur pacampuhna perang. Kantun babu arkanis solati cekap wallahu a'lam bissawab.